Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa moal hese aeta asaro tegesna hese naon matlabun perkara anu disupri min matolibid dunya tina pirang-pirang anu disupri buktina dunia wal akhirati sareng akhirat. Anta anu ari anjeun tolibuhu eta anu menta matlab birobika ka pangeran anjeun ay mulahidon tegesna anu ngalirik fi hali tolabihi dina tingkah menta na matlab hadirol kolbi tur anu hadir hate na ma'ahu sarta rob mu'tamidan tur anu nyarande anu tatagenan alaihi karob fitai siridzalika dina ngagampangkeunana fitai siridzalikal matlab dina ngagampangkeunana itu anu disuprih atanapi nu dipenta wala tayasaro sareng moal hese naon matlabun perkara anu disupri anta nu ari anjeun tolibuhu eta anu menta kana matlab binapsika ku awak anjeun bi an kunta kuyen bukti anjeun gofilan eta anu poho anhu tirob mu'tamidan tur anu tatagenan ala haulika kana daya upaya anjeun wa kuwatika sareng kakuatan anjeun paman tasajal ma anzala anu nurunkeun man hawa ijahu kana pirang-pirang pangabutuh man billahi ka Allah wal tajaa sareng ngungsi atanapi nyaluuh man ilaihi ka Allah wa tawakkala sareng tawakal man fi amrihi dina urusanana man kuli tegasna sakabeh amr alaihi ka Allah kafa maka bakal nyukupkeun Allah kafa maka nyukupkeun Allah ka man kullamu natin kana sakabeh biaya wa qoroba sareng ngadeukeutkeun Allah alaika man kula baidin kana sadaya anu jauh wa yasaro sareng ngagampangkeun Allah lahu ka man kula asirin kana sadaya anu hese wa man sareng sajalma sakana anu condong man ila ilmihi kana ilmuna man wa aqlihi sareng akalna man wa tamada sareng tatagenan man ala haulihi kana daya upaya man wa kuwatihi sareng kakuatan man wakala maka masrahkeun huka man sahallo Gusti Allah taala bari mahalul Allah ila nafsi kana awakna man wa khodala sareng ngahinakeun Allah huka man falam tanjah atuh moal hasil naon matolibuhu pirang-pirang perkara nu disuprih ku man walam tatayasar sareng moal gampang naon ma'aribuhu pirang-pirang pangabutuhna man wala makana jeung samangsa bukti min asyrokil matolibi eta tetep tina sawareh pangmuliana pirang-pirang nu disuprih wa aqrabiha sareng pangdekeutna matolib lil qawati kana pirang-pirang perkara nu megatkeun wal ma'atibi sareng pirang-pirang karuksakan
naon ahdul muridi tandangna murid hala sulukihi dina tingkah sulukna murid wa nihayati sareng pameakan murid pisuluki toriki dina ngambah jalan hososo mangka nangtukeun musonib hu ka murid bil i'tinai ku ngenyangnya bihi kana akhdu faqala teras ngadah musonib min alamatin najhi fi nihayah arruju'u ila Allah fil bidayah min alamatin najhi eta tetep dina sawarehna pirang-pirang tina pirang-pirang min alamatin najhi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang ciri na hasil pinihayati dina pirang-pirang pameakan aruju'u ari kembali ilallahi ka Allah fil bidayati dina pirang-pirang kawitan bidayatul muridi ari bidayahna murid kawitanana murid minal umumi ti umumna jalma-jalma li ziyadati hali wusulihi eta nuduhkeun kana tambah-tambahna tingkah wusulna murid paman mangka sajal masohaha anu ngesahkeun man bidayatahu kana kawitanana man biruju'i kubalik ilallahi ka Allah wa tawakkuli sareng ku tawakal alahi ka Allah wal isti'anati sareng minta tulung bihi ka Allah ayu silakan yen nepikeun Allahu ka man ilahi ka Allah la ala amalihi henteu tawakal kana pirang-pirang amalna man al maklulati anu diasupan panyakit najaha tahasil man fi nihayatihi dina pameakanana man ay hasola tegasna hasil lahu pikeun man naon al wusulu usul wa umina sareng disalametkeun saha alaihi man minaruju'i tina balik minatoriki ti jalan wa man jeung sajalma lam yusohi anu teu ngesahkeun man dalika kana bidayah bima ku perkara dakarna anu geus caritakeun kami kana ma jaa tah datang man qala ngadawu sabud ba'dul arifin man donna kana lapan man donna man sajal ma donna nu nyangka man anahu kana saestuna man ya silu eta bakal tepi man ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala bi ghairillahi kulian Allah kuti'atah dipegatkeun man bihi ku goer waman jeung sajal ma ista'ana anu minta tulung man ala ibadatillahi kana ibadah ka Allah binafsihi kana nafsuna man ukila maka dipasrahkeun man ma ukila tah dipasrahkeun ma ila nafsi kana nafsuna man sumakola teras ngadawuh musonib man asraqat bidayatuhu man sajalma asraqat anu moncorong naon bidayatuhu kawitanana man bi an amaro ku yen ngaramekeun man au qatahu kana pirang-pirang waktuna man bi an wa itaati ku pirang-pirang warna pirang-pirang taat wal auradi sareng pirang-pirang wiridan wa sabaro sareng ngalanggengkeun man ala dalika kana itu anwa kulal musabarati kalawan sasampurnana asraqat mangka moncorong naon nihayatuhu pameakanna man bi fadhatil anwari ku loberna pirang-pirang cahaya wal ma'arifi sareng pirang ma'rifat alaika man wazalli kaduratin nafsi sareng leungitna pirang-pirang kikiruh hate al hailati anu ngahalang bayana antara eman wa bayana maulahu jeung antara pangeran eman ala wajhin tepan jalan atamanu leuwih sampurna waqsuhu sareng ari sabalikna asraqat bi aksihi eta kalawan sabalikna asraqat nihayatuh paman atu sajalma kana anu bukti man qalilal istihadi eta anu saeutik istihadna sungguh-sungguhna pi bidayatihi dina kawitanana man lam yahsul tahmual hasil lahu pikeun man naon isyraqun moncorong pi nihayatihi dina pameakan man
walau furido jeung lamun dikira-kirakeun naon anahu saestuna eman futiha eta dibukakeun saha alaihi eman kana tah bukti fathu ala wajhin eta netepan jalan ada apa anu leuwih lemah min ghairihi ti salianti wajhun wayah tamilu sareng narima pantes naon anal makna saestuna makna eta man asyraqat bidayatuhu biruju ilallah wal tija ilahi asyraqat hayatuhu man eta sajal masyraqat anu moncorong naon bidayatuhu kawitanana man biruju iku kembali ilallah taala ka Allah taala wal tija sareng ngungsi ilahi ka Allah asyraqat maka bakal moncorong naon hayatu pameakan man yahsu bihusuli lusuli ku hasilna nepi ilahi ka Allah patakun wa tubuki non hadihi ieu al makna ibaratun ukhra eta ibarat anu sejen muwafaqatan anu ngakuran lima nama kana maknana perkara qabla anu tep madina samemehna hadihi wa masan ngari perkara kulna anu geus nyarita kami hukana ma awalan dimimiti aula eta leuwih utama wa daharu sareng leuwih dhahir wallahu alam.